Aya jawara duapan pasea we. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah piributeun. Tet, siap bedog teh nyebut bedog hareuh. Sia nyahonon ieu? Bedog? Ari ieu belati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turuna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae we aing. Ade sarana ge bisa. Duh. Halah. Oh, dah hari dongeng mah. Tuh nya pae.